Saurang oge taya anu teu molohok atuh. Panon molotot teu ngicep-ngicep sakerjep-kerjep acan. Mireungeuh hiji kajadian anu di luar sangkaanana. Nu disangka bakal ngajongkeng teh karna lantaran sidik iga burungna katobros bedog musuhna nepi ka parat, tapi naha ari anu ngagedebut teh Surya. Ngabebengkang dina taneuh sedengkeun karna sorangan kalah ka ngabedega nulak cangkeng teu sakara-kara. Widarma nu pangheulana lilir tina kareuwas jeung kakagetna ngakuat ngaceleng ka hareupeun sobatna, manehna nanya hari weus-weus. Teu naon anak? Teu naon ieu teh? Karena tenemalan manehna ukur nyerengeh seuri, red kamirah jeung ka Omi anu riuk beungeutna masih keneh dilimpudan ku kareuwas sarta kakagetna. Reuwas mireungeuh nu jadi lanceuk ka tiruk bedog nepi ka maranehanana ting jararit, tapi satuluyna jadi ngarasa kaget lantaran nu ngagedebut teh musuhna geuningan. Pamajid nu harita milu nyaksian bareng jeung Sari katut Agus. Nu lumakuna teu kebat kaneg kuno keur galungan harita teh patutunggalan sanajan keur waktu tadi mah manehna teh ngaranjug. Tapi barang geus tetela karna salamet pamajid ngarenyu imut sabrehan oge geus kajudi. Waktu tadi karena dirojok ke bedog teh dina nyingkahan panaraja nglawanna anu memang geus kacida nyampeukna, manehna geus hasil bisa ngagunakeun tipu daya anu kacida hebatna. Anu antukna lain bae Surya anu geus bisa katipu atah-atah dalah anu nempokeun oge pada kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Memang keur waktu tadi bedog Surya nyewuk karena anu posesina geus kapepet teu bisa ngejat. Pikiranana mah teu leungit lantaran bareng jeung nyuruntulna congo bedog karena rikat ngageser ka gigir bari mukakeun kelekna. Nu antukna bedog Surya jadi nobros tempat kosong dina ngalingkupna deui kelekna ngadempet bedog kalawan ngagunakeun tanaga sapinuhna. Leungeun katuhuk karna anu dampalna geus muka ngacedag kana pigelang leungeun lawanna anu masih keneh nyekel bedog. Hiuk crot jurus cibagenit ngahanca gado Surya anu akibatna Surya lain baik ngerepeng bedogna lesot oge awakna jadi ngacengkang sarta sirahna ngajangheak ditimpah deui beuteungna ditejeh nu saterusna Surya ngalungsar nang karak di pakalangan. Leungit budi ilang daya ngajoprak teu walakaya disanghareupan ku karna anu saeutik oge teu boga maksud pikeun neruskeun hancana ngabinasa. Lamun niat mah piraku teu samamena lantaran nu jadi musuh satas sasat geus teu eling harita teh. Keteu pamajid nyampeurkeun lalaunan karena ngareret ngagentak manehna nyampeurkeun sarengeh ngajak seuri maur nu pinuh ku kaera boga rasa kapeletik kacing cirihi. Riributan sasat marebutkeun paisan kosong nu alatanana mah teu sapira cetek remeh cetek menee teu pantes kudu dijieun riributan atuh. Pak pokna karna sorana lalaunan teu beda tinu ngaharewos red manehanana kasari tukangeun pamajid kalieus karna miceun reret panona ngagiler ka adi-adina disampakeun ku bibir-bibir anu ting rarenyu ngawangun imut kalias deui panon karna ngabarengan beheungna anu murilit nyang hareup ka musuhna nu ngajoprak keneh ayeuna mah geus disanghareupan ku Ipah anu campego gigireunana bari murubut ku Cimata. Kakak emut kak. Kunaon kak? Kakak emut atuh kak, emut kak. Emut atuh kak, emut kak. Ipah bari ngusap-ngusap sirah Surya. Cipanona anu teu eureun-eureun murubut nyacelakeun ngabaseuhan beungeut Surya anu keur peureum lantaran kapaehan. Red Ipah kakarna anu harita keur nempokeun ebre sanajan panon Ipah beus baseuh tapi sorotna mah mani hurung dieusi ku sinar-sinar kaceuceub. Sabage pangparatan hate anu keur ngagedur nyongka panas di jeroeun dadana.
Rasa nu pinuh ku tekad hayang males ka nyeri mulangkeun ka hariwang ka jalma anu geus ngakaya ngabinasa Surya. Dulur sapaguruanana prok dua pasang panon diadu. Munu saurang pinuh ku sinar hurung nu ngabeletuk, tapi nu saurang deui mah sinarna ngagalimeng lemut semu-semu linuk iu. Keteuyeub sinar nu hurung teh ngadadak surem ngariuk alum, teu beda ti panas poe anu ngabeletrak ngadadak iuh lantaran panon poe kahalangan ku nyurungkuina mega kandel. Kalius panon Ipah malik deui neuteup Surya nu harita kakarang ngurisik. Kakak Surya, kakak kunaon atuh kagugah kakak. Sora Ipah kaneng gede lirih ngusapan tarang Surya. Di mana ye? Di dieu kak. Braye panon Surya bentak rucang riceng teu beda tinu hudang sare. Kureat bae manehna hudang red ka Ipah, red ka Karna ngan sakedeung ngahulengna tapi sanggeus jejeg deui ingetanana curung kunung manehna nangtung. Red ka Karna gog manehna nyang hareup sapinuhna panon nyureng harisna kerejut kerung dibarengan ku napasna nu ngahegak. Namah-namah seremna keayaan beungeut anu baketut haseum. Ulah waka gede hate. Kaula tacan rumasa eleh Karna. Sok. Urang teruskeun deui. Surya satengah nyentak. Nah ari nu eleh kudu kumaha kitu Surya? Nu kumaha nu eleh teh Surya? Karena ngasongkeun pananya sikepna teu tinggal ti ati-ati. Yah, lamun nu eleh teh nunggus ngajolol jadi banusan geus jadi bangke. Nyawa apa bisa jeung raga badag. Tegesna geus jadi bangke, kakara bisa disebutkeun eleh. Ngarti Karna? Ngarti Dalasya? Surya tandangna terengot-rengot. Nah perlu gitu. Di antara urang duaan ieu teh kudu aya anu ngalupaskeun nyawa, perlu gitu. Karena hayang nyaho kumaha pamadeganana Surya. Nya bogoh we atuh. Kudu ngalungsar jadi banusan deuleu. Sababna teu kudu dibejer beaskeun deuleu. Urusan nu teu sapira geuning nya. Cek Andika kurang ajar. Urusan nu teu sapira teh cek aing mah gede ieu urusan. Tapi apan lain kaula nu ngamimitianana. Teu jadi soal. Teu jadi soal. Pokona Andika geus nyieun nyeri ka kaula. Geus nyieun nyeri perih ka kaula. Pantang pikeun si Surya ngusap birit medal sila bari teu ngayakeun balitungan. Ngarti Karna? Kapan enggeus tadi Surya? Teu perlu diulang deui. Nah can cukup. Puguh tapi ngeunah di Andika teu ngeunah pikeun kaula. Jadi kudu sabalikna nya. Lain kitu maksud kaula mah. Maksudna kumaha? Ya karena sakumaha nunggus diterangkeun ku kaula tadi salah saurang kudu aya anu jadi bangke deuleu sia. Kakara bisa dianggap beres. Lamun catungtung can jadi bangke ieu urusan can beres deuleu sia. Ngadenge caritaan Surya kitu karena jadi ngakuleng kawas nu bingung. Netep sakedeung kana panon lawana anu hurung pinuh ku nafsu. Terus ngagiler ka Ipah anu nangtung di gideunana Surya ieu mah teu beda ti hurungna damar cempor anu mereke tetet lantaran kurang minyak. Nyi Ipah mah teuing kumaha atuh eta teh. Dak dumadak Nyi Ipah teh. Red Karna Kawidarma jeung ka adi-adina.
temong banget na barerem karerab ku caritaanana Surya nu terang-terangan ngajak patelak angges-anggesan ret ka Pamajid. Teu temong reaksi naon-naon Pamajid mah iwal teriukna semu-semu ngagelenyu teu katuguh kumaha pimaksudeunana. Ret kasari anu semu-semu nyumput gigireun Pamajid. Sorot panona siga anu ngahucuhkeun rindatna nitah ngalawan panangtangna Surya ulah diantep kitu reret Nyi Sari mah. Kula lain lebar ku nyawa Surya. Asana teh ku kacida teuing urusan nu kieu-kieu bae make kudu dijajadikeun. Geuning bet siga anu leutik burih deuleu si anjeun. Tong leutik burih atuh. Leutik burih karena mun kitu masih aja jerih ku pati deuleu sia. Surya pepetakna mapanas naker. Karena ukur ngaluarkeun sora nyaeta tina irungna tapi jelas burilak sorot panona ngandung amarah anu ditahan-tahan. Ku kitu teh masaha anu kuat ngadenge omongan Surya anu sakitu matak peureusna kana hate nimulkeun rasa linu teu beda tinu dicocogan ku jarum. Kalawan teu ngalobakeun omong karena anu memang dirina geus teu bisa ngawasa amarahna akibat caritaan lawan anu sakitu pinuhna ku panghina. Sakilat manehna luncat ka hareupeun Surya bari nyeputkeun jurusna dina ulin Cibagendit. Rasakeun Surya mun kitu anjeun geus nyeceleh diri kuring. Hap, hiat. Tapi Surya anu memangna leuwih ti heula geus bisa neguh kumaha maksudna karena manehna gancang ngoleabkeun badanna dina gerakan pucuk awi ketebak angin. Bareng jeung eta leungeun manehna ngahiuk ngasupkeun curus gugur gunung harita teh rek ngahanca careham lawan tapi karena oge teu eleh cingceung. Sakilat ngalegotkeun awakna bari nakis timpugan musuh ku leungeun kencana. Sedeng leungeun katuhun anu tadi mangrupa jurus Cibagendit sakret netra geus robah jiribna jadi mangrupa hiji siku anu teu bisa dicegah deui ngajetruk nyatok kadolawan. Bareng jeung ngedangheukna Surya leungeun kenca karna anu tadi dipake nakis ayeuna ngaheat ngagampleng ngahanca beuheung dituturkeun deui ku leungeun katuhun anu mentas nyatok gado ayeuna jadi mekar ngawangun hiji timpugan anu ngabeletuk ngahanca hulu. Ditambah deui ku tuur karena anu memang geus manco dipake ngapeset dada Surya anu kaayaan badana kedoyong ka tukang. Antukna Surya geus teu bisa naon-naon iwal ti ngagero bari meuremkeun panonna. Anu satuluyna ngagedebut nang karak pengkang lungleng puyeng. Puyeng geus teu puguh rasakeunana. Beuheung karasana asa pegat sarta sirah nyanyanggutanana teu beda tinu bejad. Geus puguh angan mah nyelek eungap ditunyel tuur matak lungleng dedeleuan. Aduh. Tacan cukup kene Surya, Tacan cukup kene, Sok. Karena ngacegak bari ngahegak, merong nuju di lawan. Surya memang benar-benar kuat. Surya memang benar-benar kuat. Ku kitu teh mah manehna teh beunang disebutkeun hiji-hijina ahli warisna Mbah Jagur nu dicadangkeun pikeun ngaganti manehanana. Ngarundaikeun turunan sabagai hiji jawara di ujung kulon. Oge memangna Surya teh dijieun andelan atuh pikeun Mbah Jagur mah pikeun ngawakilan dirina nu jadi bapa dina enggoni males kanyeri ka musuh-musuhna. Sok asa teu kaharti lamun elmu panemu Mbah Jagur teu tumplek tamplok ka manehanana. Ajian batu karangna anu memang hese bangsana dina kaampuhanana asa mustahil pisan lamun ayeuna teu dipimilik sarta dikawasa kudu jadi anaknya eta Surya buktina. Ukur ngakodegeun sirahna Surya ngagentak muniang deui hudang sanajan bari muntang kana leungeun ipah nu barang Surya ngagedebut oge manehna ngageuat muru dibarengan ku jeritna. Jerit lirih nu teu lepas tina rasa kareuwas jeung kahariwangna. Kumaha Surya? Geus cukup atawa encan, Sok. Karena ngasongkeun deui pananya na panon teu leupas ngawaskeun nu keur rumangieung nu kaayaan badana satengah ditahan ku ipah nu nangtung gigireunana. Ya.
kudu aya nu jadi bangke heula salah saurang di lekarna. Hah? Sok. Kudu aya anu jadi bangke heula salah saurang. Hap, yah. Kalawan ku teu disangka-sangka badan Surya anu sigana nu teu walakaya teh melesat ka hareup. Dua ramo curugna geus meberek ngarojok mata. Duh. Hap, yah. Nya bener bedegong atuh Surya. Karena ngakendak mundur malik nyero ngarobah kuda-kudana. Bedegong cek si laing kurang ajar. Surya ngakentak ngarobah gerakanana narik leungeun nu katuhu saterusna ditilepkeun masekon mangrupa siku rek nyatok gado. Sedengkeun leungeun kencana tetep ngaheat bari ramo-ramona ayeuna mah geus meber kabeh maksudna rek nigas beuheung atuh harita teh. Sabu diandika di laden Surya. Hup ya. Rasakeun sia hup ya. Karena ngacorelat cingkrak ceku keuneng dampal sukuna neceh tuurna nu jadi lawan. Aduh lah. Surya ngaranjug katipu ku gerakan nu jadi musuhna. Ngagentak manehna narik suku nu katuhu ngabarengan badanna malik yang hareup ka karna. Rek mapeg hulu artawana rek nekuk punuk sedengkeun leungeun katuhuna ayeuna mah ngaheat rek ngarawel dampal suku lawan anu mentas euteup kana tuurna. Tapi karna teh eleh kesit sakilat narik sukuna bari ngagilekeun sirahna leungeun kencana ngaheat rek meumpeuh pigelang leungeun Surya sedengkeun leungeun katuhuna dipake nakis leungeun musuh anu ngahiuk di luhur mangrupa hiji ancaman anu teu kurang-kurang matak bahayana. Duk. Leungeun karna jeung Surya diadu. Mun karna mah ukur mundur sabaraha lengkah, Surya mah nepi ka ngacaul ka tukang anu antukna ngagebuk ragragna diuk pisan. Pikeun nu nyaksian mah geus bisa ngukur kumaha tatandinganana tanaga nu dipimili ku Surya jeung ku Karna. Geus teu kudu disangsikeun deui yen Karna aya di saluhureunana. Labuhna Surya kabeneran kadeukeut bedogna nu tadi meceleng lantaran kagebeungkeun. Teu loba omong deui kop bae dicokot. Jereg-jeg ka hareupeun musuhna. Leuwih garang ayeuna mah katempona lantaran geus nyekel di pakarangna Surya teh. Panonna menelik. Lamun teu karna sieun ngamek mah manehna geus hayang jeleng bae luncat pikeun naningan Surya. Tapi Surya teu malire ieuh kanu nyarekan. Bari ngagero manehna ngolebatkeun bedogna rek nyamber beuheung. Karena saeutik oge teu ngejat manehna ukur ngareuneuh ngalepkeun badana bari ngadengdekkeun sirahna. Dua ramo leungeun katuhuna anu memang keker teu beda ti beusi ngaheat rek dipake ngetrok pigelang lawan tapi Surya rikat ngarobah gerakan para rajangna. Ayeuna mah tungtung bedog nyuruntul rek nyabet ke kemplongna nu datangna nyerepet ti gigir karena ngalegot tuncat ka tukang nyingkahan seseukeut bedog tapi tacan ge manehna ajeg nangtung tungtung bedog ayeuna nyuruntul rek ngarojok genggerongna. Karena teu buru ngaranjug lantaran robahna gerakan bedog lawan teh manis sakilat naker teu panjang mikir manehna ngagentak ngaragragkeun badanna ngagulingkeun maneh kana taneuh. Tacan oge manehna hudang pikeun ngejat nyalametkeun awakna tungtung bedog geus nyuruntul rek ngahanca beuheungna. Kilek, cedes. Tungtung bedog teh ngahanca taneuh jureat ceng. Badan Karna ngacaul ngajauhan. Hap, ya. Nyalametkeun dirina kalaban ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Pikeun nyaksian mah teu wudu ngadatangkeun renghap ranjugna anu antukna saurang oge eueuh nu teu muji kana kahebatan nu dipimilik ku dirina. Cantang tunu sejen mah bisa nyalametkeun dirina waktu bahaya geus sakitu nyantongna harita teh. Eleh hebat. Benar-benar hebat ieu mah hebat. Pamajid teu karasa ngebrehkeun pamujina, pokona mah kacida katajina ku gerakan Karna anu sakitu rancingeus sarta pelitna. Nu daek teu daek jadi ngadatangkeun rasa simpati sarta resep oge ka Karna teh. Komo upama mun seug ditilik tindak tandukna sajroning ngadu tanaga jauh pisan pikeun Karna mah make boga maksud rek ngabinasa kanu jadi lawana. Sabalikna pikeun Surya ngalaman panarajangna ngan gagal jeung gagal wae teh geus teu kudu dicatur deui kumaha ngubungna nafsu ngentabna amarah manehanana mireungeuh badan musuhna masih keneh ngalayang tacana pakeun sukuna kana taneuh.
Surya ngakentak luncat bari nyabetkeun bedogna pikeun mapag badan nu jadi musuh. Hal ieu pikeun karna mah matak ngaranjuk deui bae. Sakilat geus kabayangkeun naon-naon nu bakal karanapan ku manehanana. Lamun teu sukuna nu buntung tangtu cangkengna nu bakal pegat. Rek ngejat-ngejat kumaha kaayaan badana tacan napak kana taneuh. Rasakeun kurang ajar sumpung tah. Babajek di dalam sia hop ya. Hop 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 ya hop ya hop ya rasakeun sia karena hop ya. Tapi lain ge karena anu geus dikembleng luar jerona kudu jadi akina nyaeta Aki Mursid. Bareng jeung nyampeukna bedog Surya rek nyabot suku. Satekah pola karena merengkelkeun suku kencana anu memang jadi sasaran bedog. Sedeng dampal suku anu katuhu kalawan sakilat pisan neje sirah Surya satengah dipake taranan pikeun ngajaulkeun deui awakna ka tukang. Nu hasilna teu kira-kira hebatna. Badan karna harita teh melesat ngajauhan sedengkeun badan Surya tikusruk ngan henteu we nyuuh kana taneuh lantaran bedogna kaburu ditunyelkeun dipake nahan badana. Kurang ajar, nincak sirah sia kurang ajar. Hop hop ya ya dah setan sia Surya ngaheungeuna teu lila. Ngakentak manehna Malik breh musuhna kakeran nincak taneuh teu miceun tempo Surya ngapelesat nyamberkeun bedogna. Rasakeun kurang ajar. Hop ya hop. Memang bener-bener manehna hayang ngabinasa kanu jadi musuhna. Anu teu merapna kakarna beuki matak gegebegan lantaran saeutik oge manehna teu dibere minge. Badana terus-terusan diancam ku seseukeut bedog. Kurang-kurang tapis yang hareupanana mah tadi oge geus tangtu dirina bakal ngababatang diacak-acak bedog lawan. Das! Bari ngageserkeun badana manehna ngahantem pigelang leungeun Surya nu keur nyekel bedog sedeng leungeun kencana ngahyuk rek nungkup sirahna nu jadi lawan. Tapi Surya oge bener-bener hebat. Bedogna ukur ngoleweng sababaraha senti tina sasaran. Sakilat geus nyamber ka luhur rek ngababad pigelang leungeun karna anu rek dipake nungkup sirah manehanana. Anu pikeun karna mah taya deui jalan lian ti kudu narik deui leungeunna teu tulus dipake ngabentur hulu. Anu saterusna dua ramona ngabletrak kana siku musuh anu antukna jalan bedog ngoleweng deui tapi terus nyuruntul rek nyabet beuheungna. Karena ngarempod ngalalapkeun sirahna bari terus ngaborengkal ka gigir tapi bedog Surya terus nuturkeun bari ngahiuk hareupeunana lantaran kumanehna geus kajudi dina ngaborengkalna ka gigir teh pasti nu jadi musuhna bakal nejehkeun sukuna anu mata krikat dipiheulaan ku sambaran bedogna satengah nutup badana tina panarajang nu jadi lawan. Rasakeun sia Surya hop ya ya awas ya sumpung tak. Awas ya beheung maneh pegat atau sukuneh buntung sia hop ya hop ya hiu. Gerakan bedog ayeuna rek nyamber sirah nu colna ti gigir nyempong sakali ieu karna teu ngejat saperti waktu tadi barang mimiti. Manehna ngalelepkeun badana bari dibarengan ku gerakan leungeun katuhuna ngababuk pigelang. Tuh. Paneungeul karna keuna kana sasaran. Aduh. Bareng jeung nyolontonna badan Surya kababa ku ngalewengna bedog nu pageuh dicekel. Karena ngacorelat ka kenca bari nyamberkeun deui leungeunna rek ngahancap punuk lawan. Tapi Surya anu memang tekadna geus buleud hayang ngabinasa nu jadi musuhna. Sakilat manehna Malik miceun beungeut bari ngarocokeun bedogna kana dada lawan. Olo kaya gerakan nu jadi musuhna bener-bener mata kaget sakilat karena narik deui leungeunna bari ngageblagkeun awakna ka tukang. Leungeun kencana nahan kana taneuh sedengkeun suku katuhuna ngalayang dipake najong pigelang sakali ieu mah Surya teu bisa nahan para rajang anu jadi lawan. Bedogna meceleng sedeng leungeunna ngerepeng karasana nyanyautan panas nyak sadak kasakujur badana. Aduh lah kurang ajar setan leungeun aing deuleu sia. Lain wae Dharma nu memang tingkat pangabisana beunang disebutkeun sahanapeun karna pamajid oge anu boh pangabisana boh pangalamanana lain udag-udageun angkatan ngora zaman harita. Teu burung atuh ngarasa kaget barang mireungeuh gerakna karna anu sakitu hebatna dina ngepeskeun panarajang lawan teh estuning kacida anehna
saumur nyunyuhun hulu kakara manggihan harita atuh keur pamajid oge. Hei, masih keneh penasaran Surya? Hah? Masih keneh penasaran anjeun, hah? Karena bari ngacegak netep seket nu jadi lawan anu masih keneh ngajengjen bari nyekel pigelang leungeun katuhuna. Somong sia setan. Somong sia. Anjeun nu somong mah geus bogoh ripuh atuh, masih tetep we maksakeun diri. Somong sia setan. Rasakeun sia karena Surya kalah nyuruntul nubruk ngentab lain dikieuna boga rasa di papanas, tapi karena teu cileureun ngagentak manehna mingcet kagegir bari ngahiukeun leungeunna rek nimpuk punuk Surya anu nyuruntul nubruk dina gerakan badak Cihea. Memang moal teu kitu gerakanna anu jadi lawan dina nakisna Panarajang. Hal ieu geus dibalitungkeun ku Surya ti samemehna. Anu mata kalawan teu asa-asa deui manehna terus malik nuturkeun badan lawan bari leungeun katuhuna diangkat ka luhur pikeun ngahadang panimpug musuh nu bakal ngahancap punukna. Sedengkeun leungeun kencana teu katiten ngablesat ka hareup anu saterusna ngacekuk kana gadokarna. Geus teu bisa distarekahan deui nu antukna karena ngadangheuk bari awakna ngajari-jegrek labu. Aduh. Ku kituna Surya teh sakali ieu mah lain bae geus bisa nyalametkeun pundukna tina Panarajang lawan, tapi oge sakaligus geus bisa ngasupkeun Panarajang kalawan hasil nu teu talangke deui leungeun katuhuna nu tadi diangkat pikeun ngajaga pundukna teh harita mah ngahiuk rek beupeuh sirah, tapi karena nu memangna geus bisa ngira-ngira kana bakalna datang bahaya anu leuwih hebat, manehna terus ngageblagkeun awakna ka tukang. Leungeun dua nana nu nyel kana taneuh sedengkeun dua dampal sukuna dipake nejeh dua bincurang nu jadi lawan. Akibatna hebat deui bae atuh suku Surya dua nana jadi neku ka tukang sarta teu beda ti tangkal dituar di handapna. Bareng jeung ngagedebutna badan Surya anu datangna nangkuban karena rikat ngakurentelkeun awakna surelat manehna nangtung ngajegat teu jauh ti musuhna. Teu ngayakeun deui Panarajang anu sanajan memang ieu teh mangrupa hiji kasempatan anu kacida hadena pikeun terus ngahancam musuh nu sasatna geus teu walakaya. Curung kunung Surya nyengkatkeun sirahna, temong beungeutna darada sarta getihna ngawor-wor tina liang irung. Gogodeg sakedeung pluk bae sirahna nyuuh geus teu malide ka musuhna sumawona kanu keur nyaraksian. Gegireunana geus nagog ipah bari reumai cimata. Hatena mah geus kumojot hayang bebela kanu jadi dulur, tapi teuing naon atuh nu jadi sababna. Hate ipah meuni berat-berat teuing lain seber ku wesena nu jadi lawan. Ngan keukeuh we teu merean lamun kudu ngalawanan karna teh. Edas ku paneutepna anu linuk iuh nembus ke raja jantung jeung rasa ipah waktu harita. Tetep karena teh ting aya naon atuh kakak. Kakak emut kakak emut kakak Surya emut kakak. Kunaon atuh make ngalawanan make tarung adik kakak tuh kak. Kakak Surya emut ka emut. Ipah sorana pegat-pegat bari terus merubutkeun cipanona. Sedengkeun leungeunna ngaragamang kana sirah Surya harita teh. Tapi Surya gancang ngepeskeun leungeun ipah. Nyah manehna nyengkatkeun deui sirahna neuteub beungeut ipah ku sorot panon anu pinuh ku pananya. Nganahan dumeh taya pisan kabelaanana. Bari getihna masih keneh ngalai tina liang irungna Surya teh. Kakak, hapunten ka ipah kak. Yeh, punten. Naon atuh? Mana kabelaanana? Kali antapkeun sidik musuh ngajejeleh akang teh. Hapunten kak. Hapunten ipah. Hampura. Naon teh ah? Beuh ah.
Surya ngabalieurkeun peungeutna mencrong ka hareup netep dua suku anu keur ngacegak di hareupeunana. Nah atuh sugan teh Surya moal aya hojahna geus puguh anu narempokeun dalah karna sorangan teu sangka saeutik-eutik acan surung kuno curela teh badan Surya maningan sakorepat naker ngaplesat ka hareup ngarawuh suku karna duanana nu keur jongjon ngajegak. Atuh teu antaparah deui ari gapluk ari koleang wae badan karna ti jengkang ka tukang sirahna nu ti heula ngapletuk kana taneuh garing anu garintul pinuh ku batu. Kontan harita keneh ge sirahna beulah ti tukang jadi ngajenol meunang hadiah endog soang segede-gede. Aduh kurang ajar sih ya. Aduh ngabongohan deuleu. Karena ngakuat ngakurinyal hudang kanyeri dina sirahna mah teu dirasa. Nu tadina teu boga maksud rek binasa teh ari dikitu-kitu teuing mah atuh jadi mudal oge amarahna. Gelo sia. Rajeun teh wani sia ngabongohan kurang ajar setan teh sia. Kumaha kuring lah dolah. Kuring nu ngajalankeun nu penting mah tarung mah kumaha we carana meunang deuleu sia. Gelo sia. Rajeun teh wani ngabongohan kurang ajar. Karena ambekanana mani ngahegak ngan untung Surya tadi ge gancang manehna ngejat ngajauhan ti dinya. Ari tadi siana jeh bincurang aing nah lain ngabongohan kitu ha. Geuning sia teu bebeja heula. Jol-jol cedak bae suku aing dirampit nepi ka ti susutna sia. Ari saruana mah montong ngamek deuleu sia baraya. Ha? Bener sia hayang dibocek ku aing montong ngejat sia. Moal ya. Karena ngetep nyamperkeun lelaunan panonna mencrong hurung amekanana ngahegak ngoyagkeun dadana kembung kempes teu beda ti nu rek bitu atuh. Orok kaya pamajen nu tita tadi gawenangan nyaksian ngagentak luncat ka hareup maksudna rek misah kumireungeunna karna ayeuna mah geus teu bisa nahan amarahna. Manehna jadi hariwang pasti salah saurang bakal aya nu bobor karahayuan. Gegedena mah manghariwangkeun ka Surya anu geus tetela dina prungna tadi bitotama manehna memang aya di pihak-pihak anu asor ngan lantaran karna masih keneh gede hampura. Nah Surya salamet teu ngaranapan bahaya anu lebih hebat. Heup tahan heula, tahan jalu, tahan heula ieu teh. Pamajid ngajegak di antara karna jeung Surya. Badana nyangigir sedengkeun dua leungeunna dipentangkeun sapanjangna. Asana teh teu guna ka bina-bina begalan pati teu puguh nu diparebutkeunana eta teh nya. Lebar atuh jalu. Ha? Lebar jalu. Boga pangabisa teh salah ngalalapkeunana naon teh. Ha? Tong kitu ieu teh. Pamajid bari rutret kaduanana harita teh sanajan geus kolot pamajid teh. Hampir sarua jeung Aki Mursid tapi katingali pamajid mah masih keneh cangker katingalina teh. Sanes abdi oge Aki gaya maksad bade kateterasan mungka paksa we. Teu kenging ampun ieu teh. Karena ngebrehkeun kereteg hatena diceplakeun teu didingding kelir sinang siloka. Dah. Kitu geuning jalu, ha? Pamajid bari ngareret ka Surya. Yo, ceuk Aki mah. Mending ge alakur, taya untungna papasayaan teh make jeung ngadu ilmu jajaten sagala rupa. Naon nu diparebutkeun ieu teh? Paisan kosong pan tadi oge digamari keneh oge. Yo, nu puguh mah awak hidup duaan tinang tu bakal ruksak. Ari nu galungan teh jalu teu beda ti suluh anu diduruk. Nu meunang jadi areng, nu eleh jadi lebu. Sarua pada jadi eusi hawu. Bedana teh ari suluh mah ngaruhakna teh dihakan seuneu.
Ari manusia mandihakan ku nafsu amarahna sorangan. Tapi hakiki mah taya bedana deuleu pada diduruk ku mundap-mundapna seuneu ye teh. Sumuhun taya lepatna atuh simkuring mah. Karena mairan bari tungkul. Ari Surya mah di babatahan kitu teh teu beda ti bueuk kababuk lain seberek ku nu mamatahan. Ngan ngarasa era ku Nyi Sari paparahna mah rek nyangangang nemal tapi teu wani pok. Sieun anu rek diherewanana heug jadi giras ka manehanana. Pangna manehna keukeuh peuteuh hayang ngelehkeun karna oge lintang ti kunaon atuh bakuna mah ngarasa era ku Nyi Sari kitu maksudna teh lingsem Surya teh atuh. Yeuh, anggur mah sasalaman kadinya. Taya guna nama musuhan ngan saukur merebutkeun dalung tanpa eusi ha. Sasalaman kadinya. Pamajid nyarita deui. Ngadenge caritaanana pamajid kitu karena mah geus ngalengkah rek nyamperkeun Surya. Memang pikeun manehanana mah saeutik oge teu halangan lamun harita kudu sasalaman jeung Surya ngalubarkeun masing-masing kasalahanana. Ari tumrapna ka Surya mah beda deui. Sakaligus jadi musuh tetep musuh. Anu matak sakali geus jadi musuh tetep bakal jadi musuh. Kitu pemikiran Surya waktu harita. Anu matak barang kareret karena nyamperkeun manehna mah ngakentak ini tidinya bari Noel Ipah. Terus ngabeng beos maksudna rek balik ka tempat pangrerebanana kampung Dungus Cilik anu pernah tidinya teu sakumaha jauhna. Ibah, hayu ah. Hup. Ya, hayu buru-buru. Kang, bade ka mana tuh Kang? Hayu balik. Hayu, hup. Nu kari tengan bati ngaharuleng we ngarasa teu ngarti ku sikepna Surya anu sakitu ngurugulna. Pikeun karna mah petalakuna Surya kitu teh jadi mangrupa hiji tanda nu teu bisa dibantah deui yen Surya teh geus nangtukeun kelebet beureum ciri wanci panangtang perang. Anu pikeun manehna ayeuna teu batan ti kudu leuwih ati-ati. Bisi dirina kabongohan kapihelaan babar kunu jadi musuhna nyaeta Surya anu geus nganggap musuh ka dirina. Lain ngan saukur kabeneran. Surya jeung Nyi Ipah araya digadogna teh. Lain ngan sakadar rek lalajo menak-menak sukan-sukan di situ bagenit. Lain rek lalajo, tapi oge lain lantung tamuh laku, lain lunta tanpa nu diseja. Memang boh Surya, boh Ipah oge aya maksudna anu mandiri anu memang na dirusiahkeun. Waktu ti heula kung si Tarung Tea jeung si Bongkok alias Pak Irpai. Pikeun Surya mah teu wudu matak nimulkeun kakaget dina hatena. Dume harita teh pamurtala natanyakeun Wijana anu cenah dibawa ku Bah Jagur. Nya sanggeusna malangpet bari ningalkeun si Bongkok nu sirahna geus beulah. Bah Jagur katut Surya teh teu daraekeun caricing di imahna. Lantaran geus boga rasa pasti bakal disusur ku pamurtala. Dina kasempatan ieu bari salaman sulumun di panyumputan Surya nanyakeun ka bapana saha Wijana teh nu sabenerna. Mimitina mah Bah Jagur teu daekeun wakca balaka. Tapi kalah ku hantem Surya ngereuwih teu sirikna unggal usik. Tungtungna mah Bah Jagur wakca oge yen Wijana teh anak musuhna anu katelah gumilar. Memang bener tadi nama rek diculik itung-itung males kanyeri kanu jadi bapakna. Nganti kalaksanakeun lantaran kaburu aya anu nulungan. Oge lamun ayeuna Surya boga karprek ngayakeun balitungan supaya dijugjug ka lembur gadog deket situ bagenit. Paluruh sugan aya di imahna pasuta. Kitu maksudna teh. Ieu sababna nu matak dina waktu-waktu ieu Surya jeung Nyi Ipah area di kampung gadog teh tayalian rek maluruh Wijana. Tapi ari tujuan pokok mah maranehna teh rek ngadatangan ka Cicapar pikeun maluruh gumilar. Ipah oge boga maksudna nu mandiri nyaeta rek neangan Aki Salhapi
anu cenah manehanana teh memang akina gumilar. Maksudna sarua pada rek mulangkeun ka nyeri nu jadi bapakna nyaeta pajamian. Pangna tanpa daksa teh teu bisa nenyo teh kapan buahna patelak jeung aki salhapi di Miramar. Datang ka lembur gadog teh henteu jolo-jolo terus natanyakeun wijana. Poean harita mah diliwat api-api nu taya keperluan naon-naon. Anjog ka kampung Dungus Cilik kabeneran teh aya anu ngaku ngeureunkeun nyaeta Pasundi nu imahna nenggang sarta teu jauh ti jalan. Garasa karunyaeun ku mireungeunna Nyi Ipah nu harita keur ngalenghoy leumpang bareng jeung Surya nya disamat supaya reureuh heula. Dina kasempetan ngobrol akon-akon nama Surya teh keur maluruh nu jadi dulurna nu matuhna cenah mah di kampung Gadog. Tapi sanggeus ditatanyakeun ka ditu ka dieu tetela teu kapanggih. Kitu akon-akon nama. Rek balik deui ka lemburna kaburu beakeun bekel. Nya antukna mah kukuri dengan tepuguh harita teh teu beda ti hayam panyambungan. Kitu nepi ka dinya teh kitu.